Pokoknya mah Kang Abi mah tos kesel nyungkeun diserahkeun enggal. Aduh, eta mah tadi diserahkeun emang gampang sugan. Nah gampang mun aya kadaek. Awewe mah mun eueuh jadi salaki mah moal bisa. Teu bisa eueuh. Nya kudu diijinan Teu atuh. bisa pokoknya teu bisa. Kang Abi serahkeun lungan taya kasenangan. Elis ulah luluasan naon kasalahan akang. Tuh tingali istrina paretnan. Waduh, Tuh tingali istrina pamimpin. itunya. Emas rencam imah agreng. Sawah nangaplak mobil Mercy tang anyarna. Aduh, tong disaruakeun atuh nyai. Itu mah ibu letnan, bapak letnan, pan gajana oge badag. Komo ibu pamimpin mah teu gari nyai, pan boga salah kita sakieu buktina. He, pan kudu aya perubahan atuh Kang. Nya dagoan atuh engke oge aya waktuna. Angger. Kang, abdi rek balik talat mah susulkeun wae. Memeh urang pepegatan akang rek merek pepeli. Naukeun. Mangga. Sakabeh pamimpin baleunghan. Loba kene hirup nu jalucur. Geus umum tong loba catur. Gaji sabulan maikeun resiko dapur. Tah kitu kahayang akang mah pamajikan teh kudu bisa nyimpen narimakeun kana gaji salaki lain balik we cicing tong loba itu ieu lah ningkah urusan. Abdi kabulusan hayang teuing disimbutan. Pan simbut digadekeun kumaha mun dikekepan. Najan urang hirup henteu beunghar ti istri heran-heran panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. Eta nu diharepkeun ku akang mah ieu hargapkeun nyai. Mangga. Sangsara harta nu penting mah senang batin sugema hate. Lain kitu. Teuing ah. Ih nah teuing na teu hayang kitu kepan deui. Teuing. Kang abdi Kitu wae ampun. lungan taya kasenangan. Tulis ulah luluasan naon kasalahan akang. Loba Kang loba. Tuh tingali istrina paletnan. Tuh tingali istrina pamimpin. Emas rencam imah agreng. Sawah nangaplak mobil Mercy tang anyarna. Aduh, teu sangka geuning euy, beuki pamajikan teh panasan. Saha nu ngaerapna nya? Sanes panasan Kang, abdi mah aya kahoyong. Lain atuh ari gaduh kahoyong mah ulah kitu carana, biasa we atuh. Atuh da kudu aya perubahan Akang. Insyaallah. Kang, abdi rek balik Segitu di talat wae. mah susulkeun wae. Memeh urang pepegatan akang rek merek pepeli nukeun teu sakabeh pamimpin baleunghan loba kene hirup nu jalucur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun resiko dapur.
digadeken kumaha mun dikekepan Teh langkung Kang najan urang hirup henteu beunghar diistili heran-heran panon muji syukur ka